Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sahibil mu'jizatil bahirah wa ala alihi wa ashabihi alladhina badalu nufusahum lillahi abdalul fadlan min Allah wa bihamalati syari'atihi ulil manaqibil hamidah. Amma ba'du. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami kitabihil aziz ya karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fashalla. Bal tu'thiruna hayatad dunya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ala dini khalilihi fa yanzur ahadukum bima yukhalilu. Ayuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad faza muttaqun. Sasarengan urang sadaya dina ieu waktos ngarupikeun hiji pengakuan ka Allah Subhanahu wa taala kana yen sanyanya urang sadayana butuh. Kamantena Allah Subhanahu wa taala ngaku kana kabutuhan urang sadayana eta ngarupikeun hiji kawajiban anu langkung ti payun diakui ku urang sadayana bahwa urang sadayana ngarupikeun makhluk anu diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala dengan segala kebutuhan. Jadi aya anu disebutkeun ayeuna kebutuhan khusus gitu. Asadayana ge kebutuhan mah khusus di mana-mana gitu. Kebutuhan khusus di antawisna naon kebutuhan urang sadayana ka Allah Subhanahu wa taala daya sanes urang sadayana butuh pitulung Allah Subhanahu wa taala kanggo munajat ka Allah Subhanahu wa taala butuh kupitulung kanggo ngahasilkeun perkara anu maslahat kanggo urang sadaya di dunia oge maslahat kanggo urang sadaya di yaumul akhir di akhirat. Anu terutami mudah-mudahan sasarengan urang sadayana dina ieu waktos ngundang kana rahmat Allah, ngundang kana kaberkahan, oge ngundang ngajadikeun wasilah kana kamanfaatan hirup urip urang sadayana kanggo hirup anu langkung bermanfaat kanggo diri urang, kanggo anu lian sareng kanggo alam sadayana. Di antawisna kamanfaatan eta anu periogi dipilarian ku urang sadayana milari kamanfaatan supaya
jadi manusia atau nabi jadi makhluk anu tiasa ngabdi ngaulah ka Allah Subhanahu wa taala. Kalawan ngaturkeun puji syukur ka mantena Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan syukur urang sadayana tiasa mareuman kana bebendu Allah Subhanahu wa taala, tiasa ngangkatkeun oge kana darajat urang sadayana ku syukur eta jadi manyangan pikiran urang sadayana oge ku kalawan syukur urang sadayana jadi ngagedean hate urang sadayana sapertos gedena hate para nabi-nabi na Allah, sapertos gedena hate para sahabat, para tabiin, para ulama, para kiai, jalmi-jalmi anu soleh oge jalmi-jalmi anu teu putus harapan tina rahmat Allah, eta dasarna ku ayana gede hate. Kalawan syukur eta bisa ngabukakeun karena panto hate. Jadi hate anu nutup bisa muka ku ayana syukur ka Allah Subhanahu wa taala kalawan syukur anu sabenerna. Kumaha lamun nutup? Ari anu nutup mah kedul di dunya, kedul kana perkara dunya, kedul kana perkara akhirat, eta kusabab hatena nutup. Ari hate anu nutup nu kumaha katingalina teh pikiranana pondok teh nya pikiranna teh kumaha urang ke kerdaha mikiran dahareun, mikiran pakaian, mikiran imah eta pikiranna pondok padahal mau dibawa modal teh imah teh pikiranna pondok nutup hate lamun pikiran pondok teuing pikiran teh ngan ukur seselet gerendaug itu pikiran teh ukur seseret kira menat pikiran teh nya tah panjangan tapi ka mana panjangna tapi ka akhirat pikiran teh moal hasil pikiran anu panjang kecuali hadir dina pangaosan sabab ieu pangaosan teh bakal manjangan karena pikiran jelema jadinya nya lamun satu hewan mah pikiranna pondok kumaha aya we anu leuwih jangkrak di hareupeun tubruk eta teungar eta pikiran pondok mah tubruk kokoet atana pi kuat koet tubrak tubruk disebutkan eta pikiran pondok ari urang pikiran panjang di akhirat sabab anu nubruk di dunia ditubruk deui di akhirat engke nu moet di dunia dikoet deui di akhirat lamun pikiran panjang mah. Nah panjangan pikiran urang sadayana ulah ngan seseret sagede mangkok baso sagede seblak mangkok seblak pikiran teh sagede piring kana hakaneun pigna teh atana pikiran teh jerona teh cika keler jerona teh atuh pikiran jerona pikiran jerona pikiran teh sajerona keler tuh teh ka kuburan sing jero pikiranna ulah mikiran si keler nah geus lebaran eta nya misalna geus can boga si keler pikiranna seseret keler. Sama orang sadayana ayeuna mikir sapertos pikiran para nabi, mikir sapertos pikiran para ulama, para kiai, manya ajengan mikiran keler nah gitu nya. Manya ajengan mikiran mangkok. Bingung teu beli baso. Gitu nya. Jadi Pak Ustad wayahna pikiranna ulah seseret imah, ulah seseret bahkan ulah seseret dugikeun ka bangunan-bangunan anu di dunia tuh bangunan di akhirat kumaha ieu saha nu ngurus deuk saha anu ngeusi bangunan di akhirat nu ku urang kudu punten ya ka Pak Ustad ulah sumanget teuing pikiran ulah sumanget teuing nguruskeun bangunan di dunia di akhirat teh kumaha ya bangunan di akhirat
Data bisnaja rahmat sinareng salam mugia dilimpah curakeun ka junjungan alam yani habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge ka keluargina ka para sahabat para tabiin atba'i tabiin salajengna para ulama para kiai jami-jami anu saleh jami-jami anu saleh jami-jami anu terputus harapan tina rahmat Allah fil awalin wal akhirin sareng jami-jami anu ahli zikir jami-jami ahli pangaosan mudah-mudahan sing kakucuran kaberkahan rahmat Allah Subhanahu wa taala sarta mudah-mudahan sing ngabring ngajajar dina jajaran umat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu engke di yaumul kiamah eta bakal silih syafaatan anu bakal kenging syafaat yaumul kiamah amin ya rabbal alamin. Urang sadayana yakin Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta anu baris nyafaatan ka sadayana umat termasuk tanpa terkecuali jalmi-jalmi anu galaleun dosa. Anu galaleun dosa naon sababna? Sabab anu galaleun dosa eta jalma henteu lain kafirnya tapi maksiat eta loba dosa berarti lain jalma loba dosa mah henteu disebutkeun kafir teh. Anu mana anu kafir teh nyaeta jalma anu sok ngaleleungit kana kanikmatan. Jalma anu kafir mah anu sok galau kafir eta nu galau teh. Nu galau-galau teh kafir teh. Nu mana nu galau teh ari tiiseun, beja-beja, ari haneutun, teu beja-beja kafir sia mah. Jempling we. Ari keur loba duit daek salat, keur teu boga duit mah mumul salat, kafir disebutna. Nya. Naon sababna urang sadayana para ibu hadirin rahimakumullah. Urang sadayana ditugaskeun syukuran teh lain dina waktu keur sager lain waktu sager hungkul keur gering ge kudu syukuran. Ulah nyaah kana daging ari kana teu nyaah kana tulang. Sebutna teh nyaah kana daging teh nyaah kana tulang. Ari salaki keur lintuh mah di aku keneh salaki urang. Ari geus begung mah eta salaki teh joro we ka mana wae teh salaki saha. Nah gitu. Ya ulah nyaah teh. Eta salaki geus rengkung, geus teu bisa teu walakaya. Kope mere majar maneh teh. Nya disebut nanti nyaah kana daging sama teh nyaah kana tulang tah. Nya kitu deui urang sadayana diparentahkeun ku Allah Subhanahu wa taala mengikuti jejak langkah para nabi, jejak langkah para rasul, para ulama jami-jami anu saleh eta anu parantos dipasihan kanikmatan ku Allah Subhanahu wa taala dina berbagai situasi. Keur beunghar syukuran, keur miskin oge keur sangsara oge syukuran aranjeunna mah. Nah eta nu hesena ieu terlebih saumpamina dibolekerkeun ayeuna ku simkuring dina ieu waktos urang bolekerkeun we Bapak padayatnya ayeuna mah terlebih upami dibukakeun ku simkuring ayeuna teuing sabaraha persen jalma anu osok ngabeja-beja kana kanikmatan sajaban ciri jalma syukuran kana kanikmatan ya ngana bentenna kitu ciri jalma syukur kana kanikmatan teh kieu sadayana hadirin kaum muslimin sadayana jalmi yakin lah kana aturan kana patokan ti Allah Subhanahu wa taala ya saumpamina ya urang bolekerkeun ya jadi lamun boga milik nah amun boga milik amun boga kabahagia kabunga lamun boga
kanikmatan sehat heug dibeja-beja ku urang teh eta yakin ku Allah Subhanahu wa taala bakal ditamah. Naon urang boga kanikmatan alhamdulillah Gusti. Wa amma bi nikmati rabbika fahaddits, ceritakanlah apa yang kenikmatan yang kau rasakan di beja-beja kan alhamdulillah ya kenging abdi teh pepelakan sabebele cek teh bepelakan sabebele cek teh alhamdulillah ya geningan ka Allah alhamdulillah melak cabe lada geningannya melak paria pait gagal melak paria sakebon pait kabeh unawi siji acan. Nah terus upami kurang ya awak setahun iya alhamdulillah sehat di beja-beja tah eta teh lamun di beja-beja kurang teh disebut syukur teh eta bakal ditambahan ku Allah Subhanahu wa taala. Awas. Tapi aya tapina ya. Aya tapina. Kacekna kadang-kadang jelema oge eta sok ngabeja-beja kana kanyeri, kapeurih, kasusah, kabingung, kamelang, kahariwang, nyanyautan, nya sok beja-beja. Ta eta kacekna urang dieu. Bu, amun panyakit di beja-beja kabatur, ta eta teh ku Allah teh ditamahan panyakitna. Daek. Kana sok beja-beja wae atuh. Saha jalma anu sok ngabeja-beja kasusah jeung kabingung ditamahan ku Allah Subhanahu wa taala. Pan tadi mah kabahagiaan di beja-beja ditam. Ta ayeuna oge sarua. Lamun jalma panyakitna di beja-beja kabingung kasusahna teh di beja-beja kateungeunahana kamelang kahariwangna beja-beja ditamahan ku Allah Subhanahu. Gitu atuh. Eta teh jarang nu kadua mah jarang dibahas teh. Jarang dibahas teh. Mun urang cager di beja-beja ditam, lamun panyakit di beja-beja ditamah mah sarua. Mata kamun jalma boga panyakit tong kudu di beja-beja. Tong kudu beja-beja. Dari lamun di beja-beja bakal ditam sakur perkara anu di beja-beja eta bakal ditam kitu geus sok anak beja-beja namahan geura nya ya gaduh putra budak ya boga budak ieu saha putra itu bakal ditamahan geura lamun boga anak tah lamun bisa ye mun bisa salak pamajikan ge beja be ngarah naon Allah sieu akan bah beja-beja sok. Nah ya ngenepangkeun ya pun bojo ya. Nah beja-beja engke eta majikan maka namahan geura mun agul sana boga majikan teh bakal namahan geura upami majikan teh teuneun majikan teh di kulkas moal tong lila beja boga majikan moal namahan geura. Nah da urang sadayana parantos yakin kana hiji katerangan la in syakartum la azidan akum lamun anjeun bersyukur lamun anjeun beja-beja ya kana kanikmatan ku Allah yakin ditamahan. Da ieu ge sengaja pangaosan make sapeker sagala. Ieu teh pangaosan teh di beja-beja mah tak disapekeran oge. Tapi anger sakikieuna we. Teu namahan-namahan teuing jelemana bararonge teuing sapekerna mepeg gitu kumaha. Pangajian teh disapekeran ieu teh. Candana ieu teh di beja-beja tapi teu namahan-namahannya. Nah, teu namahan-namahan ieu teh pengajian teh kalangurangan cenah. Tah, naon atuh cenah ieu teh anu bakal dibahas ya pengaosan salah sawiosna anu parantos kauninga urang nuju ngabahas tentang pentingna
pentingna salat kanggo kamanfaatan. Salat kanggo kamanfaatan hirup di dunia jeung di akhirat. Begitu. Tidak terlepas dirinya. Tidak terlepas tina upami mingon kamari ibu parantos uninga ngabahas naon ibu mingon kamari teh. Minggu kamari oh deui sadayana mingon kamari teh pere ibunya. Nah. Al wudu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al wudu'u miftahus salat was salatu miftahul jannah. Ya. Ari wudu teh eta kuncina salat. Was salatu saur kanjeng Rasul ari salat miftahul jannah eta kuncina nah, kuncina surga. Jadi jalma anu ngalaksanakeun salat eta nyata-nyata geus ngabukakeun lawang surga. Anu teh salat berarti ngabukakeun lawang neraka gitu. Nah, sekali deui eta teh mingon kamari teh ngan libur mingon kamari teh dibahas we ayeuna nya. Nah, eta wisna. Salat teh kanggo naon? Cek tadi kahiji kanggo ngabeja-beja kani mata. Jeung kaduana teu ngabeja-beja kana penderitaan. Soalna anu gering oge wajib salat manger. Untuk kieu sugan ada keur cager salat, keur gering mah teu kudu salat. Teu tah ngabeja-beja we kana kanikmatan. Masing geus teu walakaya oge wajib salat mah ciri jalma bersyukur ketika mendapatkan penderitaan atau napi kekurangan, keur sibuk sakumaha sibuk alhamdulillah. Nah, dia tawisna saur dina sapalina hadis miftahul jannah teh nyaeta saur para sahabat naroskeun ka kanjeng Rasul, ya Rasulullah, nah sanes kuncina surga mah la ilaha illallah miftahul jannah la ilaha illallah. Nah cenah ongkoh miftahul jannah teh la ilaha illallah. Nah anu mana rujukan tina dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Eta miftahul jannah. Miftahul jannah teh dua kalimat syahadat. Eta saur kanjeng Rasul miftahul jannah la ilaha illallah. Wa likulli miftahin sanyanyana saur kanjeng Rasul sanyanyana sakabeh kunci lahu asnanun. Laha asnanun ari kunci teh eta sok reregean. Manya ari nu teu reregean mah lain kunci paku atuh. Ari anu teu reregean mah naon jarum paku. Ari kunci mah pasti nage reregean. Nya la ilaha illallah berarti atuh ari kitu mah salat miftahul jannah, zakat oge miftahul jannah, terus naon deui? Puasa oge miftahul jannah, munggah haji oge miftahul jannah. Soalna reregean oge 5. Eta kunci na surga. Kunci na surga eta aya reregean. Nah, reregean ari kunci anu aslina mah kunci gagangna eta la ilaha illallah. Ngan reregeanana teh salat. Itu. Jadi upami kunci teu reregean atuh teu jadi kunci. Jadi naon ngaranna? Jadi sumpit, terang sumpit. Teu reregean. Nah, sumpit atau jadi busi. Ari kunci mah reregean mamana ge. Nah, anu tahu jannah. Salat anu bakal dibahas dina ieu waktos nya eta hiji jami
ngalaksanakeun salat. Eta jalma ngalaksanakeun salat daek teu daek daek teu daek atanapi ngarupikeun hiji kawajiban kanggo jalmi anu ngalaksanakeun salat eta pikiranna kudu panjang sok panjangan pikiran ku salat. Batak lamun jalma tara salat eta pikiranna bakal sajentet pikiranna oge. Lamun jalma tara salat eta hatena oge bakal rupak hatena oge. Bakal sagede naon? Bakal sagede euteung we. Terus we hatena oge sagede euteung. Mun ibu-ibu mah ngeuteung we terus. Berarti alam dunyana sagede babetkeun euteungna geuningan lega alam dunya teh. Nya? Lega alam dunya teh. Lamun dibabetkeun mah euteungna. Manya ka kebon ngala cabe dek mamawa euteung. Nguntung we anu nitah ngala cabe gitu ini. Nyo. Hah? Hayo we dina euteung. Giliran batur aya pasar rebo. Giliran aya pasar rebo, manehna batur mah init ieu mah cicing we dina euteung. Gitu. Jadi alam dunyana sagede euteung. Coba dibabetkeun heula euteungna. Ayeuna mah geuningannya alam dunya teh sagede HP. Alam dunya sagede HP. Ecageun heula HP-na. Init kana init kana pengajian. Init kana daek teu daek matak aya di Masjid Agung di Masjid Jami mah geuningannya anu mohon yang bawa HP dimatikan supaya bapak dek jumaah paehan HP kudu dipae mang paehan anu mawa HP paehan balik deui bapana kunaon cenah uih deui jumaah teh anu mawa HP diparaehan nya maksudna ka masjid entong mawa HP atanapi pikiranna ulah fokus kana HP atanapi hatena ulah sagede HP itu dataisna ku ayana nyawa HP kumah wadah kumaheun pabalatang seseuheun patalem ru masak beas ke dek ngejo beas kene akhirna umah dek torojo tamu ari sema dek disuguhan HP deui gelas kalalotor itu alam dunyana entong dipersempit tapi diperluas diperlebar dilegaan ku salat. Jadi kali deui jalma anu wani ninggalkeun salat kapanpun dek lohor, dek asar, dek maghrib, isya, dek subuh eta pikiranna bakal ponok bakal pendek pikiranna teh ngurukan urang teh wawuh teh hirup babarengan teh di dunya hirup teh di dunya wungkul ngurukan hirup teh di dunya wungkul viral di dunya viral di dunya terjadi keuntungan tapi viral di akhirat jalma anu salat jalma anu init kana pangaosan moal sok sanajan teu viral di dunya di akhirat mah bakal dipiralkeun ku Allah Subhanahu wa taala anu terutami merujuk kana urang sambungkeun heula kana kuncina surga ieu. Kuncina surga, kuncina supaya muka eta lawang surgana nya diatawisna. Salat eta ngarupikeun kuncina surga. Anu mana
hate urang sadaya kudu gede sagede naon hate teh sagede surga. Ari hayang asup ka surga, ari hate sagede kebon, ari hate sagede nyiru, ari hate sagede sagede bal liter kan. Bikin ka duda-duda kita bal liter. Ari hate sagede anak entau, anak hayam, ari hate sagede anak domba kan. Hatena kudu sagede surga, ari hayang asup ka surga. Amun hayang asup ka surga, hatena amun hayang asup ka Jakarta, kudu hatena sagede Jakarta. Hayang asup ka surga, ge hatena kudu sagede surga. Nah, nyata digedeana teh ku salat, digedeana teh hatena ku taat ngalaksanakeun salat. Dan oge upami teh mah urang teh ngabogaan teu tadi teh ngagaduhan kakurangan, ngagaduhan terlalu banyak kakurangan anu aya dina diri urang, engke ge bakal dibukakeun, bakal disampurnakeun ku salat atanapi ku amal-amal anu sanesna. Ya, kalau waktos diriwayatkan dina hiji hadis kalau waktos malaikat Israil hadir di hadapan anu nuju sakaratul maut, nuju sakaratul maut. Malaikat Jibril eta malaikat pencabut nyawa. Teu segampang itu disebutna teh henteu ujug-ujug nyabut Ibu, tapi diparios heula ku eta malaikat Jibril teh naonna si anu nuju sakarat teh apakah ieu teh kagolongkeun ahli surga atanapi ahli neraka. Nya lamun ahli surga lalaunan dicabut nyawana teh, lamun ahli neraka mah moal lalaunan. Mun ahli surga mah kalau ditemongkeun heula gamar surga tepikeun ka teu karasaeun eta dicabut nyerina, dicabut nyawa ku malaikat Jibril eta. Diparios ku malaikat Jibril teh satu persatu anggahotana timimiti cingir, curug, jempol, ka jempolna nu bakal dipariksa lila mah. Lantaran sok pake mencetan we HP. Besi nya sugan we aya duda ngait. Dipake mencetan HP. Nya jempolna rada lila. Ternyata dibukakeun ku malaikat Jibril socana nu kenca nu katuhu. Wios kusuna we nya ngarah waktosna teu patos teh. Yang memang tepati lancar bahasa Arab simkuring mah rumaos lahir dina hanapeun kebon talus. Nya baheulana ya teh kurang lancar bahasa Arabna, jadi karena kitab teh utag atog teh sanes teu belajar mah ngan baheula 7 bulanan ngulug ganyol. Jadi kusuna we heula. Ari sunah mah lancar baheula diterangkeun ku abah teh. Sunah mah alhamdulillah lancar, kulub talus, kulub sampul, ganyol baheula teh aya dina nyiru baheula mah. Lamun teu salah mah di sakuan ku Mang Dayat saware. Baheula keur 7 bulanan. Nah, ada atawisna diparios ku malaikat Jibril teh socana heula. Jadi nu pangheulana dipariksa ku malaikat teh panon soca. Ternyata dina panonna teh teu mangi hiji ka alus metet ku dosa. Alah ieu jelema keur sare wae nyieun
Nyeun dosa. Heudeuk teh dosa kumaha atuh? Kasarean keur lalajo ti nya ka bawah sare dosana. Boro-boro ingat kana doa deuk sare. Boro-boro babacaan deuk sare. Kasarean kapeureman keur lalajo TV. Astagfirullah. Tingali teh dina ceuli ku malaikat Jibril teh parios cepil metet nyeseng pinuh ceulina teh ku dosa ku kaon utai dosa di dieu. Alah dosa awas sugan aya saeutik oge eta kaalusan dina pananganna ditinggal pananganna ku malaikat Jibril teh dina leungeunna teh sugan aya hayang barang bere ka batu. Lamun namprak mah mineng, lamun muuhan mumul. Barangkat. Dina suku tingali sukuna teh sukuna teh lolobana teh leumpang kana kawonan lain leumpang kana halusan eta mayit teh. Astagfirullah. Dibelah we ku malaikat Jibril teh ngan teu katingalieun ku nu neang mah. Dibelah naon dadana dikaluarkeun hatena sugan dina hatena aya kahalusan. Hidung hatena oge. Hidung hatena ciga doma anu karacunan naon piodan naon hidung hatena wah kehalusan dina hatena oge hiji oge sugan aya niat alus manehna teh sugan ke urang teh ari ata arepi resep kana kehalusan masyaallah. Dina hatena terus dina sakulit sadaging kulitna dagingna tulangna kabeh dosa wungkul bah urang dia kumaha teh kitu urang tanyakeun urang mana eta malaikat Jibril urang jati lain tingali teh dina otakna ngeres pikiran alus goreng we bawa orang dia tuh hamengnya terakhir ya malaikat Jibril bedol we janggotna berarti lalaki teh ada jangot dibedol kumaha dina hadis ya dibedol janggotna dicalangapkeun ternyata ibu tinggal ka dieu ternyata letahna nikel kaluhur kita kita ninggal ka dieu nikel kaluhur kana lak-lakan nikel kaluhur keluar sinar tidinya teh tina serab malaikat Jibril ieu keluar sinar pas dicalangapkeun teh kalau nikel letahna teh kaluhur nyaeta pas ngalepaskeun nyawana teh pas manehna teh ngalepaskeun nyawa nyaeta manehna teh keur maca la ilaha illallah. Saur malaikat Jibril anta min ahlil jannah wajabat lakal jannah wajib anjeun asup ka surga saur malaikat Jibril. Malima langsung dicana ku malaikat Jibril eta ka mana ka surga rohna teh. Jadi begitu dicabut teh langsung dicanak ka surga. Ditanya dina langit kahiji, mawa saha? Ya mawa ya. Ya aya teman tara salat coba teman. Mawa saha eta? Ieu mawa ahli surga. Mana ningali tiketna? Tiketna teh nyaeta letah keur ngelik kaluhur. Lamun ibu-ibu orang dia letahna geus ngelik kaluhur moal loba kitu tah. Nya ta eta teh disebutna dzikir khafi atanapi dzikir sir.
disebut nanti dikir lalaunan. Lamun letah nikal kaluhur disebut nanti dikir lalau. Jadi dikir lalaunan teh la ilaha illallah. Lain kitu. Jadi letah nikal kaluhur na wajidna huntuna dikereketkeun gitu. Letahna tikalkeun kaluhur huntuna dikereketkeun. Itu disebutna zikir khafi atanapi disebutna zikir kan zikir teh 1000 aya perjalanan zikir teh aya 124.000 torekat thariqah zikir teh. Thariqah zikir teh aya lain dua, lain tarik jeung laun lain. Zikir tarik, zikir laun lain. Ibu aya 124.000 rupa zikir perjalanan menuju ke Allah Subhanahu wa taala. Sanes dua urang mah nyahona zikir teh tarik jeung laun. Zikir teh ibu aya zikir tarekat Sayyidina Abu Bakar Siddiq kumaha joget teh mah. Joget ibu. Geuningan sok aya anu joget dina panggung geuningan sok aya nya anu joget alal Madinah bari jogedan nya tah nu joget teh dikir teh anu nangtung bari ke aya nu muih gini cika pangal nu muih make kopiah nyungcung make baju jubah muih eta teh dikir torekatna torekat Sayyidina Abu Bakar Siddiq disebutna baheula mah bakatku atoh pepenak sareng Kangjeng Nabi gitu. Cik lamun ibu aya Kangjeng Nabi kapayunan ibu deuk nunutan wae gitu. Tangorejat, laras gitu. Jogetna ge luar biasa atuh. Asikna tapi kalupa diri. Sampai kalupa diri bakatku atoh pepenak sareng Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutna zikir. Disebutna zikir. Mun pepenak jeung bulan Ramadan zikir. Disebutna zikir saman mah nya. Ibu ijazah zikir saman geura urang dieu bakal jadi dancer kabeh. Nya, ieu ari eta cenah anu osok 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 eta mah lain zikir tah mah. Nya eta mah bala kasetut belah beset liang hitut gitu. Eta mah ngadu bujur gitu. Eta mah disebutna aerobik kan. Aerobik eta mah lain dikir eta mah. Nah, eta mah tuturut muning sebutna teh lain tuturut sahabat. Nurutan mun da juga muning geuningan. Nya. Terus pegang cangkengna. Ari cangkengna teh nya. Ari anu leungeunna sagede ping-ping geuningan 2 3 4 5 6 7 8 nya aya kitu leungeun sagede ping-ping aya sugana ngaleutikan. Nah eta mah dancer joget eta mah plesetan atanapi disebut teh plesetan. Iya zikir anu sabenerna mah nyaeta aya tuntunanna. Aya deui zikir anu ku padamelan eta mah Sayyidina Umar padamelan alungkeun tasbih hidig kana sawah, hidig ka kebon, hidig ngalasuluh, hidig kana pacul keur ngaduk koplok. Kop kana aduk plok temok eta mah dikir Sayyidina tarawiridan teman di masjid eta oge anu tarekat Sayyidina Umar mah gawe we terus sampaikeun ka pepelakan. Nah eta mah pepelakan ya lagi Sayyidina Umar mah gawe pada melan. Jadi anu sok gawe lain tara zikir pagawean eta mah tarekat zikirna bari gawe tarekat Sayyidina Umar atau rekat Sayyidina Utsman.
tahu pami anu tos netepan la ilallah la ilallah eta mah tarekat Sayyidina Ali. Tarekat perjalanan zikirna Sayyidina Ali. Aya 124.000 sahabat ngagaduhan masing-masing tarekat masing-masing. Nah, sok rek ka mana? Nah, gitu nya. Ngan lamun teu ngilu ka hiji acan lapur. Ieu mah kaditu henteu, kadieu henteu. Kaditu henteu, kadieu henteu kalangsu. Asupna teh. Ah kumaha urang we. Teh naon bedana jeung bagong ge kumaha aing cek bagong teh. Nya. Nya, lamun teu kaditu teu kadi tarekat Sayyidina Ali teu, tarekat Sayyidina Utsman teu, tarekat Abu Bakar teu, tarekat Sayyidina Umar teu. Nya. Nah, matak sok dihadiahan dina tawasul Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, wa baqiyati sahabatu wal qawabat wa tabi'in ajmain al-Fatihah gitu nya. Sok dikirim anta teh. Tarekat itu. Nya. Nya salah sawiosna nya eta aya zikir anu tadi teh eta. Zikir anu khafi. Ata napi zikir latifatul khafi, latifatul akhfa, latifatul siri, tidituna latifatul qalbi, latifatul qalbi, latifatul khafi, latifatul siri, latifatul akhfa, latifatul ruh heula nya. Latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul qalbiyah, latifatul sir, latifatul nafsi, latifatul qalbiyah. Kadituna nya eta ta upami tos dugikeun kanu nikal tadi teh naon? Nah, nu awi upami nuju ngupingkeun pangaosan sok tikalkeun naonana? Naon? Sok we ngobrol oge teh naon. Ngan letahna kudu ni sok ajaran ngobrol bari nikal. Nah, tahu pamitiasa ibu satu acan nikah, satu acan pasca nikah misalnya, tah bojo teh tungtun heula ciga tah kitu bakal aman gara di rumah tangga. Moal aya piomongkeun. Moal nya. Moal aya piomong bae disebut pego kuno ngacikeun pego gitu nya. Tah si pamajikan teh saat acan nikah teh kudu diajarkeun heula eta. Diajarkeun heula cenah nikelkeun letahna ka luhur kana langit. Cenah nikelkeun heula letahna. Nah cenah asa jarang cenah ajengan oge nerangkeun eta mah. Sim kuring ge menang jauh ibu. Menang tinu jauh lain menang ti kira menet. Kade. Sim kuring ge menang tinu sakali deui pamajikan atau awewe ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu ngalah teu loba piomongeun, ngalah teu loba picacapekeun mending zikir bae eta zikir anu eta. Tikalkeun letahna ka luhur. Ya nya. Kana alak-alakan tah. Nah, gitu nya. Moal loba piomongeun. Nah. Tapi nyamuk. Jika nu teu nyambung jeung jelema tapi nyamungna sareng Gusti Allah. Ibu upami letah nikal ka luhur nyamungna jeung jelema jeung Gusti Allah. Sareng Gusti la ilaha illallah. Ni sok tikalkeun ka luhur. Tikalkeun ka luhur dina hate eta maca ta eta mah macana sanes la ilaha illallah. Lafaz Allah dina ha. Lafaz lain la ilaha illallah. Dina hate teh tikalkeun ka luhur. Dituliskan langsung nyambung ke Allah. Nah, lafaz Allah di jero hate. Atuh kudu teu biasa mah ibu macul oge 5 menit geus capek. Da teu biasa. Kitu Bu. Ari anu teu biasa mah karek seret batu karut geus utah na mobil. Laras? Ari nu geus biasa mah boro-boro batu karut, tapi ke batu ampar Madura, tapi ke mana? Tapi ke mana? Mau utah, da teu biasa. Karek ngameu ti kajauhan oge geus utah. Nah gitu. Tah oge sok biasa. Deuk ngabiasakeun nu alus, deuk ngabiasakeun nu goreng. Nah, ari layar TV 2 jam teu nyebutkeun kesel.
So cobian ieu mengpeung sakalian ijazah atanapi sakalian dibacakeun jeung hadisna mangga tikelkeun kaluhur ngomongna dina hate mah je atos ditikelkeun kayak upami henteu berarti moal ka aku ieu moal ka aku wali moal ka aku wali Allah ya moal ka aku ku wali Allah moal ka aku ya tikelkeun ieu naon huntuna di gegelkeun upami eueuh huntuan mah eta mah musibah. Matak cenah awewe oge lalaki amun seuri tong katingali huntu heuh da bade dikir. Atos kitu tah. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ngajawab?